Mankoba ke-50 hiji nyaeta nyarioskeun wasiatna Said Abdul Qadir ka putrana. Anjeunna parantos wasiat ka putrana anu jenenganana nyaeta Abdur Razzaq kalawan pirang-pirang wasiat. Sapalina nyaeta, anak mama, maneh kudu banget sieun ku Allah jeung kudu taat ka Allah jeung kudu nyekel kana syara'. Jeung kudu ngaraksa kana bates-batesna syara, jeung kudu alus hate, jeung kudu barahan tangan, jeung kudu daek tulung tinulung kana kahadean, jeung ulah bedegong kudu wayahna kana pilara, jeung kudu ngahampura kana kasalahan batur, jeung kudu nyaah ka fakir miskin, jeung kudu ngaraksa kana kahormatan guru-guru, jeung kudu alus rerejeungan jeung batur, jeung kudu daek kana sehat kanu gede jeung kanu leutik, jeung ulah daek papaduan anging dina perkara agama, jeung kudu nyaho ari hakikatna fakir eta butuh ka bangsa maneh, ari hakikatna sugih eta henteu butuh ka bangsa maneh, jeung kudu nyaho ari tasawuf eta tingkahna jalma anu henteu loba omong, jeung upami nenjo jalma fakir ulah dimimitian kalawan ilmu sabab mata kelingas, sabalikna kudu dimimitian kalawan kanyaah sabab mantak lindeg, jeung kudu nyaho maneh satemeuna tasawuf eta diadegkeun kana 8 perkara. Nyaeta anu kahiji barahan atau berehan, anu kadua ridho, anu katilu nyaeta sabar, anu kaopat isyarah, anu kalima ngumbara, anu kagenep nyaeta make papakean bangsa bulu, tuluy leuleungan. Nyaeta anu katujuh leuleungan, anu kadalapan nyaeta fakir. Ari barahan eta dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim alaihissalam, ari ridho ka Nabi Ishaq alaihissalam, ari sabar ka Nabi Ayub alaihissalam, ari isyarah ka Nabi Zakaria alaihissalam, ari ngumbara ka Nabi Yusuf alaihissalam, ari make bangsa bulu ka Nabi Yahya alaihissalam, ari leuleungan ka Nabi Isa alaihissalam, ari fakir nyaeta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jeung kudu tembongkeun ku maneh kagagahan kaberanian maneh upama rerejeungan jeung anu beunghar, jeung kudu rendah upama rerejeungan jeung fakir, jeung maneh kudu ikhlas, jeung kudu langgeng nenjo ka Allah, jeung ulah salah sangka ka Allah dina sakabeh sabab, jeung kudu pasrah ka Allah dina sakabeh hal sakabeh tingkah, jeung ulah tatagenan ka hiji jalma lantaran baraya atawa sobat, jeung kudu ngakhodaman ka fuqara kalawan 3 perkara. Nyaeta kahiji tawadu, rendah diri, anu kadua nyaeta alus budi pakerti hatta akhlak, anu katiluna nyaeta bersih hate, nyaeta qalbun salim maksudnya, jeung kudu nyaho maneh satemeuna anu pangdeukeutna ka Allah eta anu pangalus-alusna budi pakertina, ari pangutamana amal nyaeta ngaraksa hate tina ngaleret kasarian Allah, jeung lamun kumpul jeung fuqara kudu wasiat kalawan sabar jeung hak, jeung cukup ka maneh tina dunya 2 perkara, kahiji rerejeungan jeung fakir, kadua ngahormat wali, jeung ulah dipake sugih hiji perkara salian ti Allah, jeung kudu nyaho upama gagah ka sasama eta dhaif hartina lemah, tegasna henteu kasebut gagah, upama aina gagah kasaluhureun eta teh kumuluhung, jeung kudu nyaho satemeuna tasawuf jeung fakir eta duanana perkara. Nyata duanana perkara sabener-benerna lain heureuy ku sabab kitu ulah dicampuran heureuy. Tah sakitu wasiat mama teh, muga Gusti Allah maparin taufik ka maneh jeung ka sakabeh murid-murid jeung anu ngadenge kana wasiat mama ieu, sing barisa ngamalkeunana kalawan kaagungan Gustina ka sakabeh utusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.